Kang halah dibobori ku juragan Bima aing euy ha ya tong beunang ku hoak sia hoak jeung maling goblok heeh ulah kabawa ku hoak ulah kabawa ku pulutak politik aing mah teu maling banyak banget kieu maling sia teh sakeu imutna aing nya aing pulang paling ge heueuh kene juragan Bima keur ngabobrik aing di dewe nyantai ye tenang aing karunya juragan Bima ku aing sabeurkeun mah ya lila teuing aing ngulinkeun juragan Bima leuh tanggung jawab aing teh mah nya nya aing da teh sieun aing mah Raden Gatot Kaca teh awang-awang ningali asna jingga ieu bangsat pateh ieu aing mah teh sieun ku juragan Bima cenah eta juragan Bima boga anak ngaranna Gatot Kaca komo aing boga Gatot Kaca teh sieun si goblok nya ge Gatot Kaca jago teu sieun apa si lain Gatot Kaca anu ceulina leutik sabeula ning setan sia kurang ajar wis aduh Gusti nu agung agan saha anu ceulina leutik sabeula naon agan bener sia maling layang jaman sekali busana ari agan ceuk saha demi Allah abdi mah teu maling eta jeung demi Allah segala rupa bener sia teu maling teu agan ageun teu maling layang jaman sekali busana saha sumun di abdi eta teh maling kadisenan beunang ti mana tot di Lebak di Jati Gede udang sia udang agan dibikeun bola jaman sekali musana moal ti agan bangsat kurang ajar edan sia anjing ripuh jadi bangsat anjing dibikeun moal ti agan sekedap agan ieu teh bade nyunggun katerangan atar beuri banjing sa abdi ieu teh aing rek nanyakeun ka sia maling layang jaman sekali musana agan abdi mah demi Allah teu maling demi Allah goblok si teh layang jaman sekali musana ku sia dipeuheuweuk eta teh maling abdi mah teu maling agan henteu ngan nyokot teu bebeja eta teh maling teu teu maling kurang ajar sia naon sabawana sia make jeung teu maling argumen naon sia make jeung teu maling eta teh sirik maling agan abdi bade naroskeun dupi layang jamu sekali musada ieu lambang kagungan nagara mana Amarta inggih